Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng mulangkeun kanyeri bagian ka-24. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyongkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tapi kana waktuna ganda kaluar tina hukuman 3 tahun setengah lilana manehna nyerekem ngalakonan siksaan nu kacida beratna. Netepkeunana di tempat hukuman Cipinang, balikna henteu ka Bandung ka lemburna asal, tapi milu jeung baturna nu babarengan kaluar jeung manehna asal urang Tangerang. Hese pisan jigana ganda yang balik deui ka masyarakat anu umum jeung batur teh lantaran rereana loba nu embung campur ari jeung jelema sesa buangan mah. Pada sieun sanajan henteu pada mika ngewa oge. Atuh ganda kapaksa hirupna di Jakarta teh campur jeung sasama deui pada sesa jelema anu geus jarahat nu hirupna oge teh jauh tina pagaweanana. Campur jeung penjahat, tukang copet jeung tukang ngadu nu henteu tinggaleun deui tina palacuran. Ganda hirupna ngajago ayana di Jakarta geus pada terang di kalangan penjahat, boh di kalangan pencopet, pencoleng oge ka manehna geus henteu birok deui. Bang ganda tukang ngadu buaya main buaya darat nu loba pisan baturna kenal jeung Abang Dirun, nyobat jeung Abang Nyaung, Bang Midun jeung saumumna germo-germo buaya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Grogol jeung tempat sejena, malah nepi ka Bogor, Karawang, Purwakartana pisan sakur jago teh geus pada karenaleun ka ngaran ganda teh. Kawanina ganda jeung pangalamanana ti pangbuangan mawa kana jaya hirupna dina alam kajahatan henteu susaheun ku dahar ku pake. Daharna kacida royalna makena oge ginding ku batur di pigimir di pikasion. Asal menta ka baturna boh ka penjahatna boh ka copetna tarah ieu henteu dibere. Henteu duit oge ari rokok mah kudu bae manehna meunang. Gelut mah gelut geus aya puluhna kali bari menang deui nu matak beki sohor oge manehna teh. Tapi sanajan ganda geus kuat ku paneungeul geus diserebut jago ku batur-baturna nu sarieun ku manehna. Salilana tara eleh gelut oge bubuhan manusia teu burungkeunna ku apes malah eueuh dayana pisan. Sanajan jago bisa silat teu bisa ngelid jeung ningcat tina kakawasaan pangeran mah. Awakna geus mimiti loba nu karasa lantaran loba teuing lacur, mimitina katerap penyakit kotor, cangkengna mindeng karasa nyeri. Sanajan ceulina henteu torek pisan panona mimiti katerap bengang. Geus leungit awasna sanajan meakeun duitna benang ngajago teh dipake ngongkosan ka rumah sakit geus teu bisa katulungan. Kulantaran manehna rumasa ayana di Jakarta loba musuhna, manehna ninggalkeun eta kota indit ka Sukabumi terus ka Cianjur ngededeukeut ka kota Bandung. Hirupna maju karipuh, awakna nu sakitu sehat jeung jagjagna teh geus salin sifat. Saliwatan mah jiga pisan aki-aki panon nu sakitu awasna ayeuna ngan ukur remeng-remeng bae paningalna teh. Huntuna anu ompong hareupna wungkul nu diganti ku huntu palsu teh ayeuna mah geus beak kagugusina lantaran ku panyakit. Ganda geus aya di lebah Cimahi keur diuk di emper toko bari ngahuleng mikiran pilampaheun. Awakna begang kucel pinuh kudaki pakeanana lodro geus butut. Kacida manehna ngarasa sediheunana nyeri perih geus kapanggih lara wirangna ku manehna kasorang sanajan sono jeung bogohna kana nganteur nafsuna kalakon. Ayeuna manehna ngarasa kaduhung. Ragana geus katempuhan nandangan sangsara doraka sapa panjangna ti indung ti bapa nu geus mikanyaah ka manehna. Tapi henteu bisa kumaha da geus tamaha sorangan bongan ngajujur teuing nafsu ngumbar teuing kahayang. Ayeuna manehna abus kana alam anyar ngalaman hina jeung papa hirup ku panyukup batur ngandelkeun pamere-mere. Tinu dirido mere sidakah
bari namprakeun dudukui samakna nyangigirkeun itu kena bari sila andekak di sisi emper make pakaian kucel derhil pisan. Bari narimakeun kana papasten dirina hukuman tina polahna nu kumanehna geus kasorang. Ganda cengkatina diukna bari nyakuan duit penyedekahan lempang bari ngarampa jalan ku iteukna nuju ka alun-alun. Maksudna are kana oplet reka Bandung sugan jeung sugan aya keneh milik dirina hayang balik ka lembur asalna. Tapi ari kakolot namah ganda teh mandog mayong rek nepungan teh hatena acan kadugaeun ngarasa era jeung rumasaeun gede pisan dosa. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna kahirupan Nyi Rapiah. Nyi Rapiah nu geus heubeul teu aya beja-bejana acan geus pinanggih jeung kamuliaan hirupna geus kapaluruh turunan jeung karuhuna. Nyi Rapiah teh terah menak turunan pangkat geus kabuka sagala rasiahna eyangna Raden Suwito jeung istrina nu katelah emak awit nu disebut ku Tuan Jensen jeung ku kolot namah Nyonya Suwito geus marulih ngadon madepokan nariiskeun manah di gunung. Nyi Rapiah nu asal jenengan aslina Neng Naini Sari geus tepang jodona ka kapisaderekna Inspektur Raden Amira. Dina laki rabina runtut raut sauyunan repeh rapih pisan silih asih jeung caroge lebet kana babasan. Tara pahiri-hiri cai pagirang-girang tampian kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Estu matak pikabitaeun tatangga di pilucu ku batur salembur. Putrana Asep Kurnia dicandak mata kayungyun ku bageurna mata kresep ku kasepna layeut pisan sareng saderekna sampeuran teh Neng Solihat putrana Den Amir. Tara pisan aya carekeunana rupina oge sarimbag pada nurun karupi ibuna atuh sadayana oge moal aya nu nyangka ka eta murang kalih teh teu saibu teu sarama. Nyarangkana teh sadayana oge saderekna adi jeung lanceuk teges bae. Duanana parantos sarakola Asep Kurnia kelas 2 Neng Solihat kelas 1 duanana palinter caralakan pisan. Bumen-bumen mah didinya bae tokona diteraskeun ku sepuh Den Amir. Bubuhan teu aya damel dibantuan ku dahlan jeung baturna. Ari Mang Marhani jeung bojona mah tetep bae aya di lembur ngurus pakaiana nu jadi saderekna Mas Sumarta jeung nu Nyi Rapiah. Hirupna panggih jeung kasenangan saban 2 bulan sok ngahaja ngalongok ka Nyi Rapiah. Sakapeung nu ti Bandung sok ngahaja sarumping ka lemburna. Komo ari dina usumna panen mah sok karumpul ngadon sarukan sukan Mas Sumarta jeung istrina. Nyi Rapiah jeung rakana malah putrana oge sok dicandak riung mungpulung galumbira pisan. Upama geus marulih mah ti lembur ngadon curak-curakna kaayaan Mang Marhani jeung bojona teh sok ngerasa keungeun asa leungiteun jeung jadi tiiseun deui kaayaan di imahna teh. Mang Marhani sok mindeng ngalamun sok ingeteun ka anakna sorangan sanajan ka Nyi Rapiah geus asa anakna pribadi. Jeung Nyi Rapiahna oge geus ngaku bapa ka manehna teh tapi ari hate mah tetep bae ka anakna sorangan mah sok ingeteun. Mang Marhani hayangeun nyaho dirupa anak hayangeun panggih jeung urut bojona nah hirup keneh henteu anak manehna teh. Pikiranana kitu teh lain bae ayeuna ti bareto keneh oge geus jadi kapanasaran hatena. Ayeuna kahudang hatena kageuing pikiranana ku panggihna rasiah Nyi Rapiah nu geus tepung jeung nini akina geus terang kana sajarah baraya-barayana jeung karuhuna. Hatena Mang Marhani asa kasuat-suat berang peuting teh sok jadi panyeleukan manehna teu sirikna ka babawa ngimpi asa gok bae amprok jeung nu jadi anakna. Dina hiji sore Mang Marhani beres tina pagaweanana keur diuk di tengah imah bari nangkep tuur ngahurun balungku tulang. Kawas nu keur manggih kabingung rupana alum budina mesum pisan. Kawas aya pirasat nu ngelingan kana hatena Mang Marhani pikiranana teu beunang dipapalerkeun ingatna kanu jadi anakna teh hese dipopohokeunana. Hatena beuki panasaran hayang nyuk curug mapai-mapai laratan nah anakna geus paeh atawa hirup keneh.
Bojona Mang Marhani ngarasa kaget teu ninggal peta salakina kitu teh, hatena hariwangeun jeung melangeun nyamperkeun ka deukeut salakina bari ngajak nyarita. Abahna katembongna teh bet jiga nu nguyung, saban berang saban peuting eueuh pisan kaberagan. Nah aya nu karasa gering abah si Nyai teh. Teu ari gering mah ngan ieu we loba kainget, loba kapanasaran hirup teh, ceuk Mang Marhani nyaritana kitu teh bari humandar. Loba kainget, loba kapanasaran abahna si Nyai teh. Nah saha nu dipikainget teh? Panasaran kunaon abahna si Nyai teh? Naon nu dipikahayang teh abahna? Nya ari geus kieu mah moal naon deui atuh, ngan dosa meureun nu dipikainget teh. Jawab Mang Marhani bangun anu teu purun nyarita. Dosa, ingat kana dosa, lain kudu diinget-inget dosa mah atuh abahna, ngan sakuduna urang ikhtiar sangkan ulah nyieun deui sabisa-bisa mah. Atuh upama teh mah urang boga dosa nu ka tukang-tukang nu geus kasorang, nya urang neda tobat wae ka pangeran supaya dosa urang dihampura, da pangeran mah lautan hampura. Upama urang rumasa boga dosa kasasama pada kaula, nya tarimakeun bari menta hampurana. Tinu geus didosaan ku urang teh piraku sugan maranehna teu ngahampura onaman. Tah nya eta pisan mana anu jadi pikiran abah teh. Abah ti mimiti kabuka lalakonna si Nyai ku kolotna oge. Abah teh teu weleh jadi pikiran. Harita teh apan geus dilawungkeun sarta geus dihampura abahna teh, malah sabalikna geus nganuhunkeun ongkoh ku budakna jeung sepuhna teh. Nya ari ku si Nyai jeung kolotna mah, tapi aya deui nu teu weleh jadi pikiran. Beurang peuting nu sok dipikainget bae ku abah. Naon teh kitu abahna? Abah ninggalkeun anak harita teh nepi ka ayeuna acan nyaho rupa-rupana acan. Duka hirup keneh, duka geus maot, boro mun jeung maraban makean. Sakumaha kuduna bapa kanu jadi anak, ari kaindungna kitu da puguh aturanana. Meureun geus leuwih ti 6 bulan oge, manehna tangtu geus menta disahkeun kanu wajibna supaya talak ti abah ragrag. Ngan sajeroning 6 bulan teh bae meureun anu dianggap dosa teh. Abah henteu maraban, henteu makean jeung sajabana. Ari ka anak mah beda deui, sajabana kudu maraban jeung makean teh kudu jeung ngadidik deui. Bisi salah laku lampahna, bodoh pangartina. Ieu kabeh jadi kewajiban kolotna, nyaeta nu jadi indung bapana. Tah ieu saenyana nu sok jadi pikiran beurang peuting teh. Sanajan ti anak tetep wae kolot teh ari salah mah kudu menang pangampura. Bojona Mang Marhani menang jawaban ti salakina kitu teh ngahulang bae kumanehna dipikir dibulak kebalik, dirasakeun dilenyepan ku atina. Bojo Mang Marhani sadar manehna rumasaeun lain bae salakina nu dosa ka anak teh, tapi manehna oge nu jadi pamajikanana. Kacida salahna teu daek nanyakeun ka salakina boga deui anak henteuna sajabati nyirapiah anu dibawa jeung kungsi diurus ku manehna. Pok bae nyarita ka salakina. Naha atuh abahna bareto teu daek nyarita yen boga anak nu diaku anak teh ku abahna ngan rapiah wungkul. Nu matak teh eta nu beuki lila tambah karasa dosa teh. Nu matak teu terang-terangan teh oge lantaran sieun kabuka rahasia sorangan. Ayeuna mah da geus kieu jadina urang paluruh wae atuh, urang papai sugan wae aya laratanana, pae hayang terang kuburanana. Atuh upama hirup keneh urang tepungan, ngarah henteu panasaran, teu jadi gantungan pikiran, teu jadi kakait ati, ceuk bojona harita ka Mang Marhani. Nya ari geus karujukan onaman keun engke urang badami deui, tapi sabisa-bisa mah hayang dibarengan ku mana. Nya mangga bae atuh ngarah henteu melang ongkoh, leuwih alus oge urang duaan inditna neangan teh, jawab bojona. Urang tendeun dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ke kapayun kasamper deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan Nyi Cicih.
Nyi Cicih nugas ninggalkeun deui lemburna lantaran teu betah jeung aya di kampung hese nyiar kahirupan. Manehna geus aya deui di Bandung ngahaja nyewa kamar nyorangan gawena saban sore sok indit dibarengan ku endang nu jadi kabogohna teh. Hirupna jiga nu manggih kasenangan pakena ginding perhiasanana reuncem. Sapopoena mah biasa bae sok aya di panyewaanana kawas anu laki rabi geus rumah tangga jeung endang teh. Tatanggana henteu aya nu nyahoeun kana laku lampahna mah ka eta dua jelema teh ngan ukur terangna ka Nyi Cicih jeung endang teh saban peuting sok daragang di stasiun. Nyi Cicih dagang cikopi ari ti peuting teh sok dibaturan ku endang teu wudu payuna mah dagangna loba anu ngaropina saban peuting oge. Sajabana ti dagang cikopi teh Nyi Cicih geus kabiasaan saliana ti sok ngaladangan daganganana jeung sok ngaladangan saban lalaki nu sok meuli dirina kacida payuna teh bobohan anyar jeung ngora keneh. Ngalakukeun kituna teh kalawan disetujuan ku endang da manehna ongkoh nu boga rencana kitu teh endang mah ngan sakadar dipake pipinding ku Nyi Cicih dianggap salakina teh. Satahun nepi ka 2 tahun mah ngajalankeunana kitu teh jadi kasenangan cukup dahar hade pake keur Nyi Cicih jeung endang teh. Tapi geus nincak kana tahun katiluna mimiti usahana mundur lain bae nu sok meuli kana dirina nu ngurangan teh tapi nu meuli daganganana oge ti isieun pisan geus carang nu ngadon ngaropi. Kahasilanana geus teu bisa nyumponan kana kaperluan hirupna nu biasa royal. Barang perhiasan beunangna usaha keurna payu geus mimiti nungtutan dijual dipake nutupan keperluan sapopoena. Dina hiji peuting manehna keur nungguan daganganana endang nyelang heula arek kacai. Nyi Cicih dagangna nyorangan manehna geus keseleun jeung tunduheun ngarep-ngarep nu kacai acan keneh bae datang. Pukul 1 nepi ka pukul 2 peuting nu diarep-arep acan embol-embol Nyi Cicih geus henteu sabar gawena gagelandeng ka endang bari jamotrot baeud bakatku keheuleun. Nepi ka subuh waktuna beberes endang acan bae datang kapaksa Nyi Cicih muruhkeun nitah meresan daganganana diangkat ka panyimpenan parabot jeung dagangan ka tempat sewaanana anu geus biasa dipake panyimpenan. Manehna balik dianterkeun ku tukang beca anu geus biasa ngalanggan sok nganterkeun manehna ka imahna. Sanggeus mayar becana Nyi Cicih abus ka kamarna bakat kutunduh manehna geus henteu nolih kana naon-naon terus bae sare tibra pisan. Pukul 11 manehna kakara nyari ngalaan pakeanana terus kacai. Kacida Nyi Cicih ngagebegna balik ti cai teh manehna arek salin pakean koperna eueuh di tempatna muka bupetna nu sok dipake nyimpen pakean sapopoena oge geus kosong. Wadah perhiasan nu aya di jero koperna mah geus puguh da leungit jeung koper-koperna nu aya teh ngan pakean nu kotor ngait dina paku. Nyi Cicih penasaran nempuan ka kolong dipan bisi poho tapi henteu manggih nanaon. Nyi Cicih hatena ngaleper ingat kandang nu balik ti sore keneh bebeja arek kacai teg bae dina hatena nyangka tangtu moal saha ngan endang nu abus ka kamarna teh lantaran koncina nu hiji ku manehna. Buktina pakaian endang oge eueuh malah nu ngagantung di luar oge kabehanana teu aya sahiji-hiji acan. Harianeun si endang geus nipu ka aing teh. Manehna ku aing di paraban di pakean sing horeng nganganteur jeung ngantep aing ngalayanan lalaki sejen so teh aya pangarahan. Ayeuna awak geus kieu lalaki geus eueuh nu beuki pakean jeung perhiasan nu ngan sakitu-kituna keur bakal ku manehna dipaling nepi ka teu disesakeun pisan. Nyi Cicih bari ngingsreuk ceurik. Ari rek lapor Nyi Cicih teh henteu kaduga era kuno dilaporan datang tu nanyakeun sagala riwayatna ka manehna tungtung nangan ukur bingung nu aya melengak bae gawena teh sapoe harita manehna teu ingkah ti imah. Teu daekeun dahar rarasaanana parrait asa kesat pikiranana kesel jeung keheul nyeri hate ku undang nu geus nipu ka manehna. Gawena ngagoler bae teu ingkah tina tempat sarena awakna karasa nyeri satulang-tulangna asa raremek sirahna ting arenyud rieut kacida awakna karasaeun panas sakujurna.
Boro-boro bisa indit dagang nyicicih teh hudang oge ngarasa lanjung lalieur rasaan asa teu paruguh. Isukna beuki ripuh awakna tambah manasan tulangna tambah nyeri parindikan asa rocop. Aya nu nyocogan teu puguh rasakeunana. Manehna maksakeun maneh hudang minta tulung ka tatanggana nitah meuli ubar jeung dahareun ku duit ladang dagang beunang peutingan endang kabur. Sanajan teu ngareunah nyicicih maksakeun maneh dahar seeutik-eutik awakna teu pati panas teuing karasana. Manehna bisa indit ka stasiun maksudna rek ngoperkeun parabot jeung sesa daganganana. Kapaksa dimurahkeun di pural perol bae asal jadi duit maksudna rek balik ka lemburna. Tapi acan jung ka lemburna dipanyewaanana penyakitna karasa deui leuwih parna nyicicih namru teu bisa hudang-hudang acan. Ngan hadena aya tatanggana anu karunyangeun nu nulungang manganterkeun ka rumah sakit. Nyicicih di rumah sakitna diopname sajabana katerap muriang teh katerap ku penyakit kotor, sipilis nu geus abus kana getih jeung tulang sumsumna. Di rumah sakitna menang 2 bulan tapi manehna geus henteu bisa sehat deui jiga ti heula-heula. Buuk anu gomplok teh meh dugul, rupana kanyos panonna ceuleuyeuk leumpangna ngarampeol teu aya tanaga, bongkok teu beda jeung nini-nini. Otot dina tulang lamusirna geus henteu sehat deui. Duit ladangna ngajual parabot dagang jeung sesa dagangna dipake ongkos ka rumah sakit oge seuseut mahi lamun eueuh pertimbangan ti rumah sakit mah. Manehna balik ti rumah sakit badarat bae lantaran aya oge duit seeutik-eutikeun ku manehna rek dipake ongkos balik ka lemburna. Saurang oge eueuh nu mapagkeun ka manehna teh boro-boro aya nu besuk sapopoe keur di rumah sakitna oge da puguh jauh ka baraya teu akur jeung tetangga manehna mah ayana di pangumbaraan teh. Leumpangna eureun-eureunan seuseut tepi ka imah panyewaanana nyicicih teh sadatang-datang terus ngalungsar nang hujar lambar bari nyekelan bobokongna nu karasa cangkeul jeung panas urut lempang. Isukna nyicicih minta tulung ka tatanggana mangjualkeun paparabotanana sesa barangna nu masih keneh beunang dijual digebrolkeun asal payu kana duit manehna terus bae balik ka lemburna. Papasten hade jeung papasten goreng pamiarsa nu tumiba ka manusa geus teu beunang dipungkir manusa moal bisa ngarobah apes jeung jayana teh kudu narima bae. Saperti nyicicih nu geus heubeul jayana pinuh ku kasenangan dina ngalajur hawa nafsuna ti mimiti boga salaki sakali manehna ngajalankeun nyelewerna nepi ka ngalakonan ka ganda kandang jeung kababah sarta ka sababaraha puluh lalaki nu geus nyukakeun kana hawa nafsuna bari bebeunangan duit menang barang nu ngajadikeun kauntungan jeung kasenangan hatena. Ayeuna geus nincak kana apesna awak ruksak bandana beak ngan bati kaduhung bae hanjakal kabina-bina sanajan embung oge teu bisa kumaha ngan ukur narima bae kana kadarna bari ngarasakeun kanyeri saumur-umur. Kasangsaraan anu kalakonan ku manehna sakitu teh acan keneh cukup abus kana paribasa. Abong keur apes sok aya-aya bae netes semplek nincak semplak tindih tumimplik acan oge pulih kanyeri jeung kasusahna teh manehna datangna ka lemburna lanceukna nyampak geus eueuh kakara tujuhna maotna nepi ka datangna manehna ka lembur teh. Atuh sadatang-datang teh nyicicih ngadon ceuri karasaeun ku manehna sedih prihatin manehna hirup nu gelis geus teu indung teh bapa dulur nungan sasikina geus ninggalkeun. Ku pamajikan lanceukna nyicicih dicacarekeun dinaha-naha sasat disalahkeun bongana ka dulurna henteu make jeung henteu nurut. Sakitu manehna nyaho inditna ti lemburna teh lanceukna keur gering tapi tega ninggalkeun bari culjeun teu mere nyaho tempat-tempatna acan. Atuh arek nyusul oge ngabejaan ka manehna eueuh nu nyahoeun harita teh nepi ka hanteuna pisan. Ayeuna mah da geus kieu buktina keun bae teu kudu dicengcerikan ceuk pamajikan lanceukna. Nyaeta atuh aceuk abdi teh sanes teu inget ka dulur puguh udur di pangumbaraan teh jawab nyicicih.
Ieu geuning awak abdi kieu keneh. Numawi abdi wangsul teh satadina rek nyiruru kanu jadi lanceuk. Nya eta mah salah cicih sorangan. Nah atuh geus aya oge benang usaha nu disangsangkeun ku dulur kalah dibeakeun deui. Lamun percaya mah lanceuk cicih teh geuringna lantaran harita pikiranana nu jadi lanceuk teh nyerieun asa nyaah ka dulur teu ditarimakeun kawas anu sieun kadahar bae ku lanceuk teh cicih mah. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.